sabaraha tahun ngingu domba? Ih, abi mah sa inget abdi wae. Abi mah ngingu domba teh untuk petot gitu kan. Kakapungkur ke usum goromolan. Masih ngingu domba. Masih ngingu domba. Oh. Nuju eta nuju alit teh abi teh kudu. Berarti Bapak mohon ti alit kana tos ngingu dombanya. Iya. Eta anu mado ku goromolan cara. Bener. Genep abi. Genep? Mohon. Sasadayana di sana. Sadak sadayana. Dari ku goromolan. Domba gitu, Pak. Domba. Dicanak sadayana. Dari ku goromolan mah apa ada di sini. Moal can aya meureun, Pak. Acan diproses meureun, Pak. Kelas genep abi teh. Kelas genep kata tanya Bapak teh. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kali warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Mujang Desa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Nah, kali ini kami masih berada di sekitarannya, Kang, di pinggiran Kampung Gintung. Iya. Untuk melihat aktivitas apa saja yang warga lakukan di sini dan juga melihat keindahan alam yang ada di kampung ini, tepatnya di Cihaur Beuti, Ciamis. Iya tuh. Nah, bagaimana keseruan kami? Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat kita sedang istirahat. Kayaknya ngaji ngasih makan domba teh. Iya. Istirahat, Kak. Iya nuju marab domba ya, Pak. Kagungan Bapak. Domba apa ya, Pak? Domba ya, Pak? Para rabungnya menirus domba. Sembari hiji, Pak. Genep. Oh, gelap. Rata-rata sok di Kang sabaraha Bapak? Tilu. Di Kang Jalu. Ayo Jalu. Pas anak kan? Anu kami yang kami Salapan. Ieu teh tah sabaraha sih? Ini teh setahun tadi teh anaknya tadi yo. Oh iya anaknya. Mohon kan mereka tadi adiknya eta ayeuna adikna kanu setahun udah para puasa. Satahun hiji. Tanakan. Setahun Itu mah di Kang Jalu. ya di kampung ini Di Kang Mungku. Oh iya berarti jaluna hiji. dua tadi. Dua. Ya. Atus gani Bapak ngingu domba. Abi mah umur abi we itu. Umur domba mah. Ayeuna sabaraha tahun Bapak ya, Sa? Terus 75. 75, Masya Allah. Bapak mandi dia cari asli orang dia. Di Jemur Cikujang. Oh di Cikujang. Mohon. Naik Bapak kiatan nyandak jukut mapah ka dia. Ada acara penting yang itu kita. Oh ngarit mah di dia. Dia ngai. Oh, mana awi teh ngarit di ditu di canang ka dia. Oh, soalnya sana Oh, kayak so. motor pakai motor cara Nuhun. Sehari sabaraha karung, Pak, jukut, Pak? dua. 2 karung. Punya lira eta ku Bapak engko. Iya. Anjing-anjing sareng sauten namanya. Jantan 4 karung. Dua karung deh sekarang. Eta kanggo genep domba, Pak? Mohon. Oh, dia. Ada kita kan penjahat itu Pak. Ya, ada Penjahat. sapi. Kalau mau sapi mah suka 2 karung. Sapi namanya Dia bener. uji ya. Eta ngarit di jam sabaraha, Pak? Abi, kalau mengingat itu jam 8 ya. Salapan anjing-anjing itu, Pak. Jam 8 jam 11 kan 2 karung itu, Pak. 2 kali. Sahabat, lihat ya
kambingnya gembul-gembul sehat-sehat. Berarti pang sepuhna ieu nya Pak. Nuhun. Eta bibit na eta. Bibit mah Nuhun. Dana kami ka dieu. cikal bakal nate di dieu. Ka dieu mah Pak. Bibit na eta. Ngawit Bapak ngeser ieu sabaraha? Eta Kumaha hargi sabaraha? eta teh ngawit teh meser teh 17. 1.700. Nuhun. Nuju ka Tanung. Kadina teh nuhun nuju nganung. Meser teh Top, resepnya kayak tang mirah kan mintanya 17. 17. Jaba kenging bonus. Iya, eta. Kayak yang bonus anaknya Pak. Hah? Anaknya bonus lah gitu. Nuhun anakna bonus na anakna 3. Wih anaknya teh. Nuhun. Sekaligus, Masya Bonus Allah. 3. Ini barokah teh. Jadi Bu. Nuhun ya. Ningali Bapak nuju minggu domba. Gitu nah. Mangga. dari pertama itu kamera iya ini suruh sore sekarang ini Resepnya sekali anak hati. ini Eta teh Pak, sok matu atau nanti rupi-rupi sekali anakan teh. rupi-rupi Oh, aya nu hijinya. ayam hiji ayam 2 Paling ay seueur. turunan kilo Kilo, 4 opat. ayam 4 ayam 4 yang Resepnya sekali anak karopat ya. Tapi jarang nu hiji meureunnya Pak. anu hiji itu orang hiji Mau seseueurna Pak. Oh. Batian 2 jadi kilo ingat jarang. kemana turunan hiji turunan kilo nah ini Kembar tilu tah. Iya 3 Pak. turunan kilo Kembar 3. Tapi mah 3 katinggal urang nya Pak nya ageung. Aduh, pisan. Ya sahabat, ini ya domba milik Bapak, Masya Allah. Badannya meni besar, sehat tuh. Itu sedang mengandung. Jadi kata Bapak sekali melahirkan si domba ini teh dapat 3 anak kembar. Nah, ini yang pertama. Tuh di sana juga ada. Jadi yang jalurnya ada 2, itu sisanya bikang. kilo ya dah Tuh. Oh, eta nuju nyiram deui nya, Pak. Halo. Resep atunya, Bapak sekali anak kan banyak. Tuh, itu teh. Sanes. Itu tuh 3-3-nya ya yang bikang teh sedang nyiram atau sedang mengandung pula. Jadi anu ngandung teh opatnya, Pak. Opat ternyata mah. Wah, resep opat dikali 12 anakan tuh. Mudah-mudahan mah nya, Pak. Milikna tilu-tilu hiji teh. Jeba anu eta mah katingali anak kenehnya. Mana? Tapi tos nyiram. Iya, Mohon. mun anak adik-adina ieu Adi ieu. turunan ternyata Sa anak ieu tah. anak mereka. Ngan Tah, katanya mah ieu adikna ieu tah. Jalu ieu dia. Aya pamancakna. Jadi yang mana Pak? Hah? Jaluran iya. ka ieu jalu Jaluna tah eta nu aya tandukan. agung mah tah ieu ya hiji. Tuh, yang ini jalu dua, yang ini sama yang itu tuh yang coklat. Sisanya bikang dan semuanya para bikang sedang mengandung. Ini mas sebentar lagi mau melahirkan kayaknya. Pak, ya mas sekedar di ngajurunya Pak. Nah, panjang karena 2 mingguan 2 mingguan deh itu. 2 minggu lagi yang ini ibunya mau melahirkan. kabugoy ata sa kadena. Kantos. Nya, Mohon. kantornya abdi di eta teh. Oh nya. Wawancara Anu mana 24 Pak? anu bodas ieu tah. 2.400.000. Ayo. Mau katingali da. Oh, nu eta nu bodas. Agung eta mah da. Sabi panginten nya bahasa eta gitu.
Bapak kasabara tahun ngingu domba? Ih, abi mah sa inget abdi wae. Abi mah ngingu domba teh untuk petot gitu kan. Kakapungkur ke usum goromolan. Masih ngingu domba. Masih ngingu domba. Oh. Nuju eta nuju alit teh abi teh kudu. Berarti Bapak kelas genep. mohon ti alit kana tos ngingu dombanya. Nya eta anu mado ku goromolan cara Heeh. genep abi. Genep Mohon sasadayana di sana. sadak sana aya dari ku goromolan. Domba gitu Pak. Domba. Dicanak sadayana. Dari ku goromolan mah apa ada di dieu. Moal can aya meureun Pak. Acan diproses meureun Pak. Kelas genep abi kan. Kelas genep kata tanya Bapak teh. Mohon. Berarti selama pemimpin hidup Bapaknya Di dia sami Pak. Itu di lembur. Oh di lembur. Mohon di lembur. Tadi mah enggalan. Di mak kemari di dia mah. Terus tuh kabaca itu dua. Nya anu dihandap tetanya, eta teh kagungan Bapak. Nah, terus nyarios nyarios. Domba. Kan aya sarung Aya parahnya di ditu. domba Domba nu Bapak. Kacanat? kacanak dua. Ada pinahkeun anu genep mah ieu. Oh dipindahkeun ka dia Pak. Pinahkeun ka Tonggo na da ieu mah cara aya dia. Cara Di Tonggo ya kene. Tonggo aya kan ya kanan dong. Kandang ngumpul. Kanan lumpur. Ayeuna maraosan ya Pak di itu. Ih, mah rawasan di dieu mah. Eta jukut kajangku ku motor anu ka dieu, dugi motor ka dieu. Jadi nyak jukut di lembur oge henteu selesai na. Ya Bapak meleren jukut ka mana? Hah? Ka gunung. Ai naonna? Meleren jukut. Ai ngara jukut. Lah ka sisi walungan ieu di itu. Tapi Bapak teh di eta teu di kan aya di sebagian wilayah banyak tapi ngalanjutkeun di dieu kagungan anu. Henteu di dieu mah. Bebas ya Pak. Bebas dieu mah bebas. Ai jukut mah Nuhun. bebas itu wilayah-wilayah di dieu. Bebas. Dan sawah nu kerka gitu. Masak di dieu mah Subur ini Pak. subur mah. Tadi jalu sabara tahun Pak itu Pak. Yo, Mohon. mun satahun eta teh. Setahun. Sa puasa ieu na. Kita Abangnya satahun. ngajurna teh puasa ngapungkur teh. Sampai adi-adi ieu ayeuna. Ieu teh mun satahun eta. Iya jaluna. Mohon jaluna eta anak ya. Anakna, anak ieu. Iya, ibu dari semua. Bapak, tunuh lapas punten kopi di diwagel dah. Diajak ngobrol. Tapi paminten bade pamit. Mohon. Bapak sing sehatnya mudah-mudahan ieu dombana oke dina ngajuruna melimpah anak-anak. Mohon. Bapak, Assalamualaikum. Kami